Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepangli di channel Agus Kopdas. Masih dina lalakon carita horor bersambung bahasa Sunda dina judul Teh Ningrum anu bagian kalima. Dina bagian kalima ieu nyaritakeun tungtungna Padil mangihan hiji kejadian anu bener-bener di luar logika, dimana si horeng ningrum teh keur ngarecah hiji roh manusia anu tuluy dijieun kadaharan ku manehna jeung ku para balad-baladna pada iblis. Tah kusabab Padil teu kuat lahan amarah antukna manehna narajang tuluy nepikeun ka tungtungna jadi patutunggulan antara Padil ningrum jeung para balad-baladna. Nah kusabab harita ningrum teu eleh gebrag manehna ngaluarkeun roh bapa Padil nyata kaodang teh anu dijieun tameng ku manehna, ujung-ujungna Padil balangah nepi ka kahantem ku teh ningrum ieu. Kumaha salengkepna mangga ditonton videona dugi ka rengse. Nyanggakeun.
kitu pamirsa lalakon ka episode kalima ieu. Untungna Padil bisa diselamatkan ku ajengan jaja. Tah nu jadi patarosan di dieu ningrum nyarios aya hiji awewe mata-matana atau hiji awewe iblis anu dijieun telik sandi ku manehna tuluy dipelak di pasantrenan ajengan jaja. Saha eta awewe sabenerna? Ngarupakeun saha di ditu teh? Tah, walaranana mangga entos di episode anu kagenep engke. Hatur nuhun anu tos nonton, hatur nuhun oge anu tos like, komen, sareng share video abdi. Nu teu acan gabung, mangga gabung heula di channel ku cara subscribe channelna. Pilujeng tepang deui di episode kagenep engke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.